Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dinu diajar bahasa Sunda. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah urang diajar di kelas 12 bahasa Sunda masih kena aya. Urang gunakeun kesempatan urang diajar di bahasa Sunda ieu di kelas 12 kanggo dinu raraga mikanyaah miara sareng ngamumule bahasa Sunda. Mudah-mudahan bahasa Sunda masih kene nanjeur, masih kene kuat digunakan dinu bahasa anu aya di dunia ieu. Satatan diajar aya pantun heula. Jalan-jalan ka Situ Raja rek meuli buah kaweni. Jalan-jalan ke SMK Situ Raja rek diajar sarang Padeni. Mudah-mudahan tetap semangat diajarna di kelas 12. Aya 5 bab di kelas 12 teh nyaeta perkawis bahasa Sunda. Nu kahiji nyaeta nu kahiji perkawis pedaran. Naon sih pedaran teh? Pedaran nyaeta dinu bahasa Indonesia mah bahasan. Jadi urang bakal ngabahas perkawis tradisi. Tradisi teh kebiasaan atau adat kebiasaan anu sok dilakukeun ku orang Sunda ti kawit gubrag ke alam dunia, lahir, nikah, terus dugikeun ka mautna. Biasana aya upacara-upacara adatna. Nah, hidup engke ngajelaskeun kumaha anu pernah kaalaman ku hidup, taroskeun ka mama atau ka bapa atau ka nini, ka aki. Naon sih nu pernah dilakukeun tradisi di keluarga urang. Nu salajengna cerita wayang. Nah, nu sok nonton wayang, sok ngadangukeun wayang, hidup orang Sunda mah biasana sok resep ngadangukeun wayang ya. Mudah-mudahan hidup tiasa maca teks wayang, terus tiasa paham eusina, terus hidup tiasa ngadukikeun deui nganggo bahasa hidup perkawis cerita wayang. Pasti rame nya. Terus salajengna resensi. Naon sih resensi teh? Resensi teh tinu kecaprek diuihan deui kembali sen masihan pesan. Jadi urang hasil maca tinu buku, tinu majalah, nonton film, eta dibewarakeun deui, dibejakeun deui ku hidup ngagunakeun bahasa hidup. Jadi hidup nganilai atawa meunteun hasil bacaan, hasil tontonan. Eta namina resensi. Nu salajengna ieu bab kaopat nyaeta drama. Cung anu sok nonton drama Korea, drama Barat, drama Jepang, drama Sunda, drama Indonesia, pasti sok nontonnya di TV, sinetron yang sajabana eta kalebat drama. Nah, hidup bakal diajar kumasi maca teks drama, kumasi mahamkeun atawa ngajiwaan neuleuman karakterna, teras hidup tiasa metakeun drama. Nah, eta di semester kahiji, mudah-mudahan hidup salami diajar di semester hiji kenging ilmu, kenging manfaat dinu diajar semester kahiji ieu. Dina semester kedua mung 2 bab sakedapnya aya artikel nyata tulis-tulisan anu hidup pernah kantos maca baik di media sosial atau di koran, majalah, buku jeung sajabana. Nah, hidup ke bakal diajar kumaha sih nulis artikel teh kumaha saena. Terakhir nyaeta perkawis tata krama bahasa. Nah, tata krama bahasa nyaeta kumaha ngagunakeun bahasa anu lemas, anu undak-unduk bahasana, anu ngahormat ka saluhureun, ngahargaan ka sahandapeun. Eta bakal dipeda tinu diajar tata krama bahasa Sunda. Tah sakitu pedaran di semester kahiji dugikeun ka semester 2. Mudah-mudahan hidup semangat. Nah,
terakhir tisim kuring lamun hayang manu puter kudu daek ngalana, lamun hayang hidup pinter kudu daek diajarna. Hapunten sadaya kalepatan bilih aya cariosan teu kaatos nu teu meunah. Insyaallah urang patepang di semester hiji tahun 2002 hiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.